Nuju dinten libur ge anger we seseuheuna mah teu aya liburna. Nuhun teman-teman bari hese nyalokeun mesin cucina oge ieu teh kedah naek kana ember. Duka mesin cucina anu jangkung teuing, duka abina nu pendek ieu teh. Muhun biasana mah sok ngangge kursi geuning anu alit tapi teu aya potong. Acukna nuju dicayan heula ieu teh bade dipikeun ku kotorna. Tapi kala salpo kana kantong ieu teh naha aya di dieu. Ari pek teh ayaan nyarios di dapur eta teh cenah kuaa di keuman sawewengi tapi cenah noda hitamna teu hilang. Jabi ieu mah kantong Ning Zara paragi sakola TK geuningan. Nya atos we sakantenan urang di keuman ieu teh. Jabi sakedap deui bade prasiaga teman-temannya kalanut. Atuh mah nya we bade ngangge kantong anu kotor. Mengpang-mengpeng oge Ning Zara enjing sakolana libur keneh janten tiasa diseuseut heula ayeuna. Aduh ieu mah kumaha muterkeun mesin cuci ge mane 3 kali teu aya tanagaan. Muhun teman-teman ageng we badan tehnya ari tanaga saali. Tah acuk mesin anteng we dina mesin ayeuna mah urang nyikatan kantong Ning Zahra. Da atuh duka kumaha nganggena eta teh kantong lugikeun ka hararideung. Tapi muhun da Ning Zahra mah pamitos barang mam teh sok les ka ditulis ka dieu. Atuh sadayana kalaloton. Muhun geuningan teman-temannya abang murang kalih keneh teu acan hideung geuningan. Tuh geuningan atos beres nyikatan kantong teh ayeuna mah bersih deui kantongna. Tos geregeuteuna mah ti kamari hoyong diseuseuna teh tapi neme kabujeng ayeuna.